masak tahu bejek buat si teteh makan. Taya teh requestan si teteh tadi teh isuk-isuk hudang sare hayang tahu bejek mama cenah makan teh nyageuwat we abi teh ka warung sayur meuli tahu, kangkung, cengek, tomat jeung bandeng presto ek digoreng. Tadi teh abah si Ipa ge hayang baneng cenah nyanggeus we meuli. Meungpeung aya kitunya guys, soalna rada hararese kitu di dieu mah. Biasa we nya guys ari Sabtu Minggu mah bagean masak, soalna lamun Senin tepi ka Jumaah masuk aya lauk catering jadina ngeunaheun kitunya henteu masak. Ieu ge rada buru-buru deui soalna seuseuhaneun teh loba di luhur teh kamari teh baju sakola ti Senin tepi ka Sabtu teh henteu diseuseuhan angke we sakalian da biasa olok sabunnya guys. Lanjut ke video ieu teh abi teh manaskeun heula minyak. Bumbu nama biasa we bawang beureum, bawang bodas, tomat kitunya guys. Terus si tahuna teh ditumuk make ulekan di kieu we direnos-renosnya guys supaya hancur. Tasi minyak nate geus panas, brus we bawang bodas jeung bawang beureum tomat nate diaduk-aduk cenah coklat pisan tepi ka seungit semerbak kaluar. Wangi kata tangga geus koneng kieu brus we asupkeun si tahuna meunang ngarenos teh. Bawang poho diaduk-aduk jeung dipencet-pencet supaya hancur nya guys. Karena lamun gerindil-gerindil mah si teteh sok taradaekeun majar teh gede keneh mamah cenah menikatkeun ih heg cenah lemes cenah. Tah ieu teh urang bere we si Roy jeung si garam nya guys ameh karasa asin gurih kitunya. Cinta itu aku teh kana uyah jeung si Roy teh geus kitu mah aduk-aduk we antepkeun heula sakedeung geus kitu mah angkat we da geus asak geus rapar ieu teh geus kukurubukan beuteung oge. Tamah deui si Dede geus lapar-laparan jeung si Alwi comot we asaan heula geus karasa kabeh nya angkat we nya guys. Nah sekian dulu video hari ini dari saya, see you next vlog, bye bye, assalamualaikum.